Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahilladzi anjalal Qur'an hudalil muttaqin hudalin nasi wal bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panyeluk catur pamuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina kolbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati. Dibubuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajajat dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipiri kedua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin cilun cat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya moreng ngijing sila bengkok sinembah. Sajahusu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur palipurna nyatana al-Islam nu ku urang dipika cinta. Para asatid asatidah qori qoriah mubalig mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI anu kusim kuring dipihormat guruaneun pikeun sim kuring. Ais pangampih pupuhu lemur tikawit kades kadus RW RT BPD lebe tur LPMD. Ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng pepak sarua moal deuk ngabeda-beda. Dina saat nu ayeuna dina wancin nu kiwari urang ngariung di ieu tempat gaduh maksud nu dituju boga maksad nu diseja nyatana rek pangaosan. Muga-muga pangaosan sing sae pangaosna mugia pangajian sing alus pangajena. Sabab nu ngaran hirup tong ngarep-ngarep urang diajen batur lamun urang teu bisa ngajenan batur. Nu ngaran hirup tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Nu ngaran hirup urang tong ngarep-ngarep dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur matak jelema nu alus nyatana jelema nu bisa silih ajenan ejeung batur. Acan. Lamun ibu meser pulpen pasti keur nulis. Lamun ngagaleuh jam pasti keur nuduhkeun waktu. Lamun gering pasti ka dokter jawabanana hayang sehat. Anu dagang geura tanya ku ibu keur naon dagang hayang untung. Anu tani tanya ku ibu kunaon tani pasti hayang hasil. Tah kuring ge wajib nanya ka ibu ari ibu pangaosan hayang naon. Bisi hayang panggih jeung urang. Ecek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu. Geura tanyakeun ka ustad nu deukeut naon gunana ilmu. Jawabanana cek eta ustad al ilmu nur ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan tapi naha kanyataan baroga ilmu tapi hirup paroek wae. Da kabeh ge arapal atuh ngaran ilmu tahajud geuning unggal peuting hees. Da kabeh ge nyaraho ilmu infak jeung sedekah tapi naha fakir miskin diarantep. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi naha ustad ge pahereng wae. Da ibu ge ararapal ilmu kasalaki kudu ngahargaan geuning duit leutik baeud wae. Berarti urang teh lain urang nu teu boga ilmu kuring yakin komo ieu urang Ciamis baroga ilmu mah. Nganu hese tina eta ilmu oncorna. Matak boro-boro ngoncoran hirup batur, ngoncoran hirup urang ge cantang tuh, Pak. Matak nu ngaran hirup tong popoloto teuing kana kasalahan batur teh da urang ge sifatna manusia gableg kasalahan anu akur jeung batur. Genah ceramah sakitu juga loba nu ungeuk. Teuing ngarti teuing maranehanana nu kitu teh. Matak hakikat ilmu mah saha atuh jalma nu bakal menang ilmu? Jawabanana mah hiji lain jelema nu sakola luhur. Da loba jelema sakola luhur ai titel sarjana ai punten eueuh kabisa.
Nah ari kolot baheula teu SD acan nepi ka punten terentong punten kalangkung da eta ilmu nu sabenerna mah ijazah mah ukur kertas tapi adab leuwih utama katimbang ilmu. Ya, saha atuh jalma nu bakal menang ilmu? Jawabanana hiji, jelema nu bersih hate. Lamun jelema kotor hate ngadenge ceramah kieu diri bakal asa pangbogana ilmu matak ngadenge ceramah batur teh ehan dia ceramah kitu aing ge bisa atuh naha lain bebengok sia teh. Kunaon eta hate lantaran hate ngarasa boga. Padahal nu ngaran ilmu mah eueuh nu boga eueuh bisa dibisakeun alus dialuskeun pinter dipinterkeun daek oge didaekeun saha urangna mah nol teu boga naon-naon. Bener ya? Tuh. Matak bersih hate keur mah hirup bodoh katambah saban geureuh ka batur bodoh wae saban geureuh komo pinter moal teu ngaleyak batur. Nah sumberna hate nu kotor beuki luhur elmuna bakal loba jelema nyeri hate ku omonganana lantaran kakotoran eusi hatena. Well. Keheul atuh da. Dalamun ibu hayang beunghar da babari lain kudu usaha ti jam 6 nepi ka jam 6 nepi ka hese balik lain. Hayang beunghar hayang katapelan ku harta mah da Allah nu boga harta tinggal urang we alus hatena keur mah hirup sangsara tudang tuding ka batur geus sidik harta moal napo. Keur mah sangsara tudang tuding ka batur batur beunghar dituding nyegik. Batur beunghar majarkeun nuyul. Keur sangsara wae nganyerikeun batur komo beunghar moal teu adigung ku pangaboga ternyata Allah teh maha uninga kana eusi hate satiap manusia pan Allah mah boro-boro nu diucapkeun sir nu aya dina diri Allah mah geus maha uninga matak maju mundurna manusia lain ceuk Allah tah eusi hate nu sabenerna. Matak dangdanan teh hate lain beungeut. Da ibu hayang geulis mah enteng ngadangdan lahir mah enteng tinggal meuli we skincare. Skincare ka bedag dengan sangu henteu beungeut bodas awak begung. Hayang geulis meuli skincare heuh glowing da punuk mah renge. Jeung urang teh saalus-alusna awak urang sageulis-geulisna awak urang keukeuh kana ku waktu. Di mana geulis teh ukur nepi ka 30 da 30 ka luhur mah geus eueuh nu ngaran geulis. Ayeuna ibu baheula bentangna Ciamis pan ayeuna mah heueuh bentangan eueuh cahayana. Matak lamun budak ABG gumeulis meujeuh. Budak 18 tahun gumeulis meujeuh. Nah boga modal geulis. Coba nini gumeulis. Geus eueuh modal. Budak ABG sareng ngeo Pak Ustad atoh we. Coba nini sareng ngeo kepret. Nah geus leungit modal. Bener. Matak ngagelisan awak mah soal babari tah nu hese mah ngagelisan eusi hate. Matak paingan ilmu bakal euteup, harta bakal euteup, jabatan bakal euteup, keur saha? Keur jelema nu alus hate. Dan nu kotor hate mah boga pangkat jeung jabatan ngadon pake nines rakyat atuh Pak. Matak hakikat ilmu teh di mana cicingna ilmu? Dina 3 rupa. Hiji kolbi, 2 kauli, 3 fi'li. Talamun ibu hayang lalajo jelema nu boga ilmu tong lalajo kuring da ieu mah lain ilmu, ieu mah keur ceramah. Da ilmu mah ayana ge dina 3, hijina kolbi na hate, 2 kauli na ucapan, 3 fi'li na pagawean. Lamun bapak rumah saboga ilmu, mana gawena? Pan bisa kabeh ge nyebutkeun subhanallah ilmu. Nah geus bersih jeung hate-hatena, ulah ukur bibir subhanallah aya batur nyen gedong nyeri hulu berarti eueuh gawe. Allah lebok tah tuh bisa nyebutkeun kabeh subhanallah maha suci Gusti Allah ngan urang teu era aya dina bibir subhanallah aya hate kotor dikukut batur nyen gedong nyeri sirah batur meuli mobil ratug angen batur meuli motor si eta mun taber batur meuli sawah bisa-bisa paeh atuh kunaon eta pan bibir mah sarua kabeh subhanallah tapi anu nangtukeun sabenerna gawena tina eta subhanallah gara bersihan eusi hate nu sabenerna. Matak harga diri manusia mah aya na hate sageulis-geulisna ibu anger ku teri gele. Init ka pasar meuli teri bari bangke 25.000 sakilo. Coba nu geulis maot teuneun di pasar dawuh nu meuli atuh. Matak naon geulis teh nya? Geulis mah kitu keneh boga budak hiji gumeulis 2 cumentil 3 pakusut 4 awut-awutan boga budak 5 budeg-deg awak ngabeukahan kasur nomor hiji beak ku sorangan salaki nalako pe kana tabeng da kaseredkeun
Sigeng ku salakina gede-gede teuing awak teh punung. Init ke kantor desa senam 2 tahun, anu sok senam 2 tahun kalah ke beuki meber awakna teh. Nah, anu sok senam Bandungan ku bapak beres senam goyobod, comro, misro, liliwetan, ongkoh, toong salaki teu senam tapi begang, mikiran hutang urut goyobod. Gelis mah relatif Pak, dah hakikat hareupeun Allah mah lain gelisna tah eusi hate wedak kanel bibir beureum pek. Cirina ibu teh dangdan ngan bareng jeung Amis Budi ngarah cek batur teh keur magelis Amis Budi keur naon wedak kanel bibir beureum euiteun haseum beungeut. Batur moal ngahargaan wedakna, batur moal ngahargaan lipstikna, tapi batur bakal ngaragangan karena eusi hate nu sabenerna. Hirup ukur disebut teu kudu legeg. Disebut ustad buat asa geus boga surga. Ka batur teh neraka neraka ti iraha bapa badami jeung malaikat nempo catatanana. Tong sok monis ka goreng patutan batur da urang ge boga goreng patut anu sarupa jeung batur. Nana gerhana dihargaan teh ibu teh lalajo cangkang. Dalamun ku Allah dibedel kaayaan kuring cantang tu disebut ustad. Da bapak ge dihormat batur lain bapak nu terhormat, tapi Allah nutupan ka goreng patutan bapak. Lamun ku Allah dibongkar ka gorengan bapak, cantang tu batur ngahargaan bapak. Well, geuleuh atuh da. Sadio. Ieu mah karek jadi ustad ge surga teh asa nu bogana sia teh. Yu urang bawa kana gawe na teu era urang disebut ustad kiai ajengan daerah. Nama kejeng era acan beres gawena. Ustad kiai ajengan naon gawena warasatul anbiya pewaris para nabi. Geus meujeuh urang disebut pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Urang ngacung ustad mana nu pernah baru sampean ladang tahajud. Lamun mah di Ciamis aya nu bareuh kuring yakin lain tahajud eta mah kalingsir. Dibawa kana gawe nama mana sesebutan teh. Urang disebut ustad kiai ajengan karek disebut batur ai surga geus diaku. Nah memangna surga teh di Singaparna. Nabi ngawariskeun ilmu bager. Ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk, lauk disair dibikeun. Ustad mana nu barangna dipenta langsung dibikeun. Tah nana gerhana boga jam tangan penta ku ibu dibikeun moal. Tah ibu teh suudon beuki lila ieu ceramah beuki doraka mending baralik ceuk urang mah. Deuk naon daratang ka dieu ukur curiga ka batur. Tapi da ibu ge sarua sanasib jeung kuring mun ibu boga barang anu alus dipenta ku kuring dibikeun moal. Heuh sesama jelema pedit tong sok siriseng serikeun. Can pantes urang disebut ustad kiai ajengan teh nah can katempo gawe komo hanas disebut ustad pagawean maseaan batur na kudu kitu tad. Aduh agama nu mana nitah pasea keheul atuh da. Hanas disebut ustad kiai ajengan tapi kadang-kadang maseaan batur na kudu kitu geus jadi ustad teh. Apan ngaran ustad mah boga agama kuduna ge ngoncoran jelema bodoh pek oncoran. Jelema kedul pek ajak ulah diejek. Ieu mah pada ngajak tapi ngejek. Kamarah ji da tuh oi lain kawas doma. Saha jelema anu hayang disebut doma atuh Pak. Angur balik kana awak. Ibu bapak ka masjid geratanya. Nah hati baheula bapak ka masjid. Pan jujur urang teh ka masjid teh karek ayeuna. Tapi naha omongan geus nyaritakeun batur, kamar masjid atuh oi, nyieun masjid teh kalah jiga pasaran, nyieun tamu geus antara. Kumaha si itu? Maneh ayeuna kitu sate baheula mah gapleh jeung aing. Tuh matak tong nyiwit batur mun urang mung diciwit, tong ngomongkeun batur lamun urang mung diomongkeun batur, tong ngahina batur lamun urang mung dihina batur. Aduh. Keprok, buanu keprokna nu kitu teh. Batak hirup tong legek ukur disebut ustad kiai ajengan mana tugasna geus kapigawe acan nya sok we ieu mah da pangaosan kieu mah butuh kesadaran hirup lamun teu sadar kasindiran balik we Saudi aing mah cenah asa dihina ku budak eta tong asa kahina Pak surga teh cantang tuker ustad surga cantang tuker kiai tapi surga dibikeun keur jelema nu daek gawe
tak enak bawa karena gawe subhanallah maha suci Gusti Allah gawe nak bersihan ieu hate batur nyen gedong milu ungah batur gering pek longok batur meuli motor milu tumpah batur meuli sawah milu tanur beresan hate pan ieu mah tibalik batur nyen gedong nyeri hulu batur meuli motor urang nyaho menang nganyuk atuh bae ieu mah batur make kongkorong panas manehna ge sarua meuli kongkorong nu batur bisa dijual nu manehna henteu nah tina COD ladang lajada keur naon nyiksa awak sorangan Pak pan cek orang Ciamis tong adean ku kuda beureum entong giling ku baju meunang nginjeum keur naon tiung denai baju denai HP Oppo ai kana hutang poho dan nu ngaran hirup mah keur naon tiung saragam baju saragam lain jadi kuring mah ceramah teh bari nempo ibu-ibu nu keur saragam molotot teu gitu. Da keur naon tiung saragam baju saragam, da hareupeun agama mah teu butuh bajuna, teu butuh tiungna, hareupeun agama mah butuh eusi hate nu kasaragamanana, tiung saragam baju saragam, hate atuh saragamkeun. Ulah ari tiung saragam baju saragam, ari hate teu saragam. Teuing. Tuh, da dina agama mah nu dipikabutuh teh kasaragaman hate. Bener Bu? Matak lamun pengajian karena saragam tungguan babari bangkrut. Nah, apa ibu-ibu mau kana baju teh gua jiga nempo madu. Mun ceuk ustad wayahna ibu rutinan Senin kada bodas jug nganyuk Pak bodas kabeh. Salasa hejo kabeh, Rebo koneng kabeh, Sabtu ungu kabeh. Nepi ka Sabtu gunta ganti baju ceuk salaki eureun ngaji teh. Naha jangar kana sirah. Nah pengajian diukur ku eta mah sakadar cangkang. Pengajian mah diukurna ku eusi hate nu sabenerna, bener? Tah sugan we atuh. Da ceramah kieu mah resiko teh diulem deui, aduh li teuing. Da teu hayang-hayangan. Sugan hayang jadi penceramah mau. Nah atuh eta geuning jadi penceramah ngaran takdir teu bisa dipika hayang geus datang teu bisa ditolak. Jadi kuring mah ukur wayang kumaha ceuk nu ngigalkeun ceuk Allah isuk kudu eureun pek eureun bae we naha teu teu ngagantungkeun rezeki teh nu kieu cak-cak ge cicing reungit hiber geuning lintuh jiga heureuh nya Pak jiga heureuh cak-cak cicing reungit hiber apan kadaharan cak-cak teh reungit geuning itu cak-cak lintuh. Kok mau urang manusia boga akal pikiran eureun jadi penceramah sabodo. Nah ari kudu ku Allah kudu eureun mah bae we. Otak tong riweuh jelema nu panas ku urang antep euy tong diulemna nagarana tong riweuh engke ge ku Allah dititah eureun mah eureun sorangan. Teu kudu capek hirup. Hiji waktu hiji jalma kudu beunghar ayeuna ceuk bapa kade oi si eta ulah pernah beunghar kalah bapa anu ripuh. Aikun payakun Allah kudu beunghar mah kalah ka urang nu capek. Nah naonan hirup panas kacape-cape diri. Bener ya? Matak eusi hate gara sok lempengkeun teh. Tah ayeuna teh umat Islam teh keur leungit ka saragama. Quran sarua, hadis sarua, agama sarua, kiblat sarua, nabi sarua, nabet pasea. Dek nyalahkeun saha? Quran sarua, hadis sarua, agama sarua, nabi sarua, kiblat sarua, ngaran masjid disebutna Baitullah sarua, uyah rasana pangset sarua, gula rasana amis sarua, nabet kudu pasea. Berarti lamun urang pasea tong nuding agama, tong nuding nabi, tong nuding Quran, tong nuding hadis, leg-leg ku hate sorangan bongan hate numbung sarua jeung batur. Weh. Geuleuh atuh da. Matak hirup pek sarwakeun hate teh. Nyata loba pisan beda bae da ibu ge boga budak teh ngahiji beda lalaki jeung awewe dihijikeun 7 tahun pan borosot cipejuh ku beda teh. Coba lalaki hijikeun jeung lalaki paling bijil anak ucing matak tong anti dengan kedah kuring kieu bae we baju urang celana urang nu meuli urang nu make urang pantes jeung henteu kumaha urang genggerehkeun ku bapa nah nya bajuna kitu iraha bapa mere. Umat Islam teh tong loba ngomentar urusan batur da lain urang malain pelaku.
Ya mah harga cengek mahal, Jokowi di komentar terbalik jadi presiden teh melak lain ngomongin itu, melak. Nah hari urang nyudutkeun wae kalakuan batur balik ka urang tah. Kunaonnya euy batur tara ka masjid lain batur nu salah, urang anu osok ka masjid eueuh turutaneun batur, mah nya ka masjid mineng pasea mineng. Oh. Eureunnan ngeresok parasea di masjid teh ngarabatur kabitaeun. Ieu mah perebut usoli jeung teu usoli teu beres-beres. Perebut kunut jeung teu kunut teu anggeus-anggeus. Kumaha ceuk nu awam mending ngajadog di imah. Bener Pak? Jadi ulah wakan nyalahkeun batur, hakikat mah urang nu salah. Kunaon batur teu ka masjid? Boa-boa urang anu eueuh turutaneun keur batur. Genah loba nu ai ceramah kieu loba nu ungeuk teh genah Pak. Ayeuna ibu batur kunaon teh ditariung tong sok lalajo batur. Balikeun kunaon batur mung ditiung, da ibu ge ditiung can mere contoh kasih itu. Kuat reuwas. Mun teu akur nyebut wel teh. Aduh. Nya mana atuh ditiung anu picontoeun mana tiung nu picontoeun lain tiung denai lain nu maaha lain tiung anu picontoeun mah aya hakikat tina ditiung. Ibu di jilbab ieu pek tuluikeun da dititah ku surat Al-Ahzab tuluikeun nepi ka ditiung teh bunian nepi ka handap kana dada tong dibulat-belit ka tukang abong boga kongkorong cenah ngamai lompang ngadak-ngadak dongkok wayah kieu nyebutna hareudang geuleuh aing mah da boga pingol teh dia nepi ka gigi brig hayu pangeuseun meni rarujit. Naon atuh hakikatina di jilbab munian ibu bisa di jilbab pek geura bunian naon nu kudu dibunian lain sakadang sirah tah panon ceuli bibir na teu era jilbab gede ngomongkeun batur na teu era jilbab badag kana gosip beuki na teu era jilbab gede tapi pepolotot ka salaki jilbab nu mana nu keur dipake. Tempo bapak-bapak ngaranat ka ibu lebok tah. Oh. Nya. Paingan batur teu kabita ku jilbab urang atuh naha karek jilbab secara kain can dijilbab hakikat tina eta jilbab. Batur teu salat ge lain mungeun, urang we nu sok salat can katempo. Ujung teu katempo sidik urang ka masjid, takbir ngageleger da lain etana. Pan dina bahasa takbir ge aya Allahu Akbar. Naon Allahu Akbar, Allah nu Maha Agung, aku atuh ku hate Allah teh nu Maha Agung berarti kasombongan tong dikukut. Geuning ieu mah geus salat ge asa aing pang salatna. Ku karareuna ceramahna teh nya. Berarti masjid ditanya ku batur teh ti mana mang? Salat atuh teu cara maneh. Nah kudu kitu jelema geus salat. Asa aing pang salatna. Apan salat ge dititah ku nabi jeung ku rasul teh, ku nabi jeung ku Allah teh tungkul. Ari ngaran-ngaran tungkul dina salat teu rurat reret, teu kakenca, teu katuhu, teu dangah, tungkul. Naon makna tungkul? Ngareret kagoreng patutan diri sorangan. Matak salat teh keur mupus dosa sorangan, lain mupus dosa batur. Matak salat teh tungkul, gerak tempo kagorengan urang. Matak hirup sakadar disebut cukuring tong legeng. Jadi ustad, jadi kiai, jadi ajengan ge karek disebut jelema. Hareupeun Allah mah nyao. Di luhur aya pejabat, hareupeun Allah mah buah pejabat, buah bangsat. Matak tong serab-serab teuing ku pejabat anu kudu serab pejabat ku rakyat. Nah, apan undang-undang dijadieun tamu kedaulatan ada di tangan rakyat, dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Buktoskeun. Lain ngalalegeg jadi pejabat teh, buktikeun. Sabab kedaulatan ada di tangan rakyat, eueuh rakyat jadi pejabat nyarek mimpin cucunguk. Cing hargaan atuh rakyat teh ulah ai keur hayang jiga nu heueuh darah datang ka rakyat geus jadi geblus ka alam gaib. Beuki moal diulem deui teh paduli. Ai memeh nama jiga nu heueuh kuat abring-abringan datang ka imah rakyat pret. Nah, ari geus jadi kuat poho deui ka rakyat. Moal mungkin jadi pejabat tanpa ayana rakyat, sok para pejabat nyalon tuluikeun, eureun rakyat tong nyoblos jadi moal.
matakna ka para pejabat tugas jadi lain ngacedog wae di luhur turun atuh ka rakyat hargaan rakyat apal ka susah rakyat nyaho ka bingung rakyat geras susut cai panon rakyat tah eta pamimpin nu keur diarep-arep ku rakyat. Nah kuring bakal kena undang-undang ieu teh tuh tanyakeun ka polisi moal nah da urang mau ngomong ge si eta ayo si eta mah tong kasihgeun geus di dia aya pejabat ka aing heuh berarti sia nu kitu teh atuh da urang mau ngomong ge si eta ari si eta mah oknum ari kira-kira teu kitu mah teu kudu kasihgeun mun nya aya pejabat kasihgeungan kos bolon hirup teh teuing madak hirup ukur disebut rakyat teu butuh janji tapi rakyat butuh bukti rakyat mah teu butuh waos nyorosos nu penting mah aya buktos buktoskeun undang-undang ulah sakadar ditulis tapi kudu undang-undang ge dipigawe sarua urang ge Pak Quran ulah ukur dibaca tapi mana pagawean sanggeus maca Quran lekohna maca Quran kudu lekoh budi jeung basa tapi naha lekoh maca Quran jadi lekoh ngageunggeureukeun baturna teuing kunaon ibu ungek-ungek kan ngartos awat-awat tunuh oh kieu naon eta heuh aya mah jabar istimewa aya kieu matak nangtukeun darajat manusia mah lain ku cangkang ku eusi ibu awak ibu teh eleh ku hayam oge cangkangna mah hayam buluna jadi kok kapan Taufik Hidayat di Lumur Kuring jadi juara internasional ngagebugan bulu hayam kok jieun sok kok tina bulu ibu digebug ngadon rabeng matak bulu hayam nu dipilih dagingna sumber gizi nogna sumber vitamin tikotokna eueur aduk eta tulangna seblak tulang coba ibu sagelis-gelisna ibu ngenog teuneun nog ibu di warung da bangkrut tuh gening manusia teh ku hayam ge eleh matak mana manusia sampurna teh mana apa da sampurnana manusia mah hampura ku pagawean ku amalna kakara disebut sampurna lamun sampurna ku dedeg pangadegna hampura doma kencarkeun paling nyokot pucuk sampeu manusia ngencar bari lapar dirabut sampeuna dilek-lek pagerna diala beutina dicokot daunna sarakah beak ti karep paingan dek cek Quran ulaika kal an'am balduhum adol tuh lamun dek dibawa kana Quran andai kuring mah jarang kene Quran mah pagawean sorangan nya era tuh da Quran teh kudu kacirina awak bapak Quran kudu kacirina awak bapak kunaon batur teu pati resepnya kana maca Quran teu katempo akhlak Qur'ana aya nu diomongkeun bismillah iten pedit apaan bismillahi kalian nyebat asma Allah ar-Rahman nu maha welas ar-Rahim nu maha asih nanti kasiniran Rahman jeung Rahim Allah teh maha welas maha asih nari urang sifat tempat pedit cenah urang ngaku urang teh hamba Allah makhluk Allah mibanda Nabi Muhammad mana sifat Nabi di awak urang mana bismillah teh hayang tepung abdi mah jeung jelema nu boga bismillah teh mana pan bismillah teh kalayan nyebat asma Allah ar-Rahman nu maha welas ar-Rahim nu maha asih geuning kanyataan mah nu bodoh ngadon dihina nu sangsara tara dihargaan mana bismillahna hayang panggih urang mah jeung jelema nu make bismillah tah nepi ka detik kana pisan kapanggih Pak dalamun jelema boga bismillah mah nu yatim bakal katulungan miskin bakal kabantu nu susah bakal katalang nu bingung bakal katulung tah eta bismillah teh kudu ngaweju dina akhlak ulah haben we na bibir bismillah iten kumed pedit merege hese cap jahe pasea jeung batur jeung dulur teu akur-akur adi lanceuk parebut warisan bismillahna di mana eta pokona bisi anu kasiniran wih mana bismillah teh bener kalian nyebat asma Allah ar-Rahman nu maha welas ar-Rahim nu maha asih ta Allah teh boga sifat Rahman jeung Rahim ta eta teh simbol budaya lamun cek santri disebut majaz dina ilmu mantek lamun cek urang Sunda disebut simbol lamun cek jelema pinter disebut falsafah kawinkeun sok majaz simbol falsafah jelema moal fanatik kana pagawean batur naha beda carana beda adatna ustad ge barareda keun bae pek silih hargaan
komo kuring mah beda pisan. Di mana ya Ustad merek kieu? Kuduna ge Ustad udeng badag gamis ngangsar sorban ngagaplek. Mun aya Ustad kitu teh jamaah teh narangtung wilujeng sumping al mukarrom nyungkeun pidua nah kanggo pun anak coba ka urang lol datang assalamualaikum kalau well bieu dararatang tuh ka Pak Haji panya urang minta doa lain meren tadi foto nah bajuna teu katempo ustadna bae da urang mah mung disebut ustad sieun teu akur jeung gawe naon abah kegituan sieun teu akur jeung gawe hanas disebut pejabat tapi kalakuan ngabangsat nu kitu gawena arari teuing gawe atuh gawe matak lol we heupan di urang mah ustad ge barareda ceuk ibu teh mama hayang pengajian teh hayang bari curhat ka mamah dedeh ulah ka dieu dadak curhat mah bagianana mamah dedeh nepi ka aya program TV mamah dan AA curhat dong iya dong beletuk ibu mah caroge abi menyeburutnya tuh usaha omongkeun ka mamah dedeh kumaha ceuk mamah dedeh datang ka RT nyieun BPJS sopak bebengok etana mamah dedeh bagianana ulah ngomong jeung kuring anya tak mamah hayang ngulum ceramah teh anu pinter sejarah Gus Muwafiq orang Jawa. Anya tak mama hayang nu pinter Quran jeung hadis Ustad Adi Hidayat. Anya tak mama hayang anu bari heureuy Ustad Abdul Somad. Mama hayang nu keras lain Habib Rizik hayang nu keras mah pe. Mama hayang nu jiga ojek online urang pek sapangabeuki we hirup mah teu kudu riweuh komo lamun ustad dibanding-banding hampura aku bukan alat perbandingan hararayang dibanding-banding aset telung si itu maka jeung datang ai maneh atuh ya mama ngulum ceramah teh hayang nu nerangkeun bab karomah bab karuhun eta mah aya ti Sumedang Abu Ya Muhyiddin mama hayang nu bari sholawatan Kiai Haji Salimul Apip tuh komplit di Indonesia teh Pak nah ari urang make jeung ngiblat kana hiji atuh anger simbol mah sampe jadi gegetuk jadi comro jadi misro jadi peuyeum balikeun sampe kene sampe dek NU dek Persis dek Muhammadiyah dek Jamaah Tabligh dek Torekah dek naon wae anger Islam kene Islam matak eueuh nu ngaran punten si eta beda golongan na bakal ditanya di akhirat golongan Islam we du ditanya mah naon agama anjeun saha nabi anjeun saha pangeran anjeun eueuh naon golongan anjeun eueuh keuleuh atuh da nya matak punten cenah eta lain golongan urang masia we naon da Islam mah lain golongan agama matak rek NU pek rek Persis pek rek Muhammadiyah silahkan dek Jamaah Tabligh pek kumaha tuh urang tong nglalajo nu batur dan nu urang ge can kapigawe ya mun batur di lalajoan anu urang teh dikeureuyeun tak kitu jelema nu apal kana kagorengan batur teu nyaho kana kagorengan sorangan matak unggal poe teh ngapal-ngapal kagorengan batur we matakna ceramah teh kitu we ngomongkeun batur di situ dah akang merenung kitu teh hanya sebatas perbedaan keun we atuh anya tak mama hayang ngulum ceramah teh nu lentong gim ti geger kalong saudara-saudara yang budiman alhamdulillah ada di Ciamis apakah ibu senang berjumpa ya yang kurang senang nah di payuna kolot wungkul hidup itu harus banyak berzikir sama Allah Ta'ala orang banyak berzikir hatinya akan tenang orang kurang berzikir kurang tenang dan orang tidak berzikir tidak akan hidup tenang ketika ibu pacaran sama yang tampan bari beunghar ai jadi jeung nu petot tarimakeun itu takdir Allah deuk nyalametkeun ibu nu beunghar bari kasep salingkuh wae tapi nu petot mungeun nah teu payu-payu sadar ini bukan panggung tapi ini panggung nana
Jadi AA mohon pamit ya, kalunya ka panitia kudu ngamplop kaduaan. Sedengkeun jatah ngan saurangeun. AA ge malentau. Mama ngulum ceramah teh hayang nu bari nyanyi ngarah hiburan. Oh mak ti Tasik. Sabab Roma Irama mah dakwahna bari nyanyi, turutan ku kuring da biheung payu atuh. Nah, lain sorakna, lain bagianana, lain takdirna. Bisa jadi Roma Irama bagian daripada takdirna. Tong di komentar ku Bapak. Nah, ndak wade kitu-kitu. Cobaan Bapak jadi itu. Persib ge eleh akang pisan pentu. Oh, cerog Persib teh jung kalapang mengbal jung. Aya keur lompat eueuh keur najong. Mata hirup tong loba ngomentar batur, urang lain pelaku, hanya sebatas tukang lalajo, nu lalajo mah resep ungek teu resep balik. Bener? Habon yang ngomentar kades teu balik, cobaan jadi kades 2 poe bengek. Sadeo atuh da. Tong loba lalajo batur gerasa. Lalajoan mah tah awak sorangan urang ge can cocok jeung tugas nu sabenerna teh boro-boro ngoncoran batur ilmu teh boro-boro mah keur batur ku awak sorangan ditarolak da ibu ge arapal ilmu bager geuning pedit. Heuh berarti ilmu teh nyaho ilmu bager tapi pedit berarti boro-boro nitah bager ka batur awak sorangan ge apal ilmu bager tapi can bager. Matak perang nu sabenerna lain jeung batur jeung awak sorangan. Nana gerhana ceramah kieu marok teu perang Bapak. Jeung awak sorangan. Nah, apaan ku Allah di bejaan, diiming-iming. Pagawean kieu ceramah teh 3 pahala teh. Hiji kuring mawa mobil make bensin, sodaqoh harta tuh. Kadua kuring nerangkeun ilmu, sodaqoh ilmu. 3 silaturahmi, nu teu wawuh jadi wawuh, nu teu apal jadi apal. Oh iya, nana gerhanuna TikTok teh. 3 pahala, lamun panitia teu mayar. Ku atuh kumaha lamun panitia mayar? Heuh nu 3 leungit duit meunang, maruk teu perang antara duit jeung pahala nah teh. Tinggal kieu we kira-kira cek ibu kuring milih pahala milih duit. Tah berarti lamun kuring engke nyokot duit ieu mah ladang kesepakatan bersama. Jadi lain salah urang ladang rapat. Nya perang nu sabenerna teh perang jeung awak sorangan. Bener? Matak tong popolotot teuing kena kagoreng patutan batur teu bisi urang dibongkar kagoreng patutan urang ku batur. Betul bari manehan anak nu kitu teh. Kaur batur buka kasalahan jeung urang teh ulah kajebak ku kasalahan batur nu salahna urang nu ngomongkeunana garelo duanana ge. Batur boga dosa ku salahna urang boga dosa ku gibahna heuh garelo teh. Bener teh Pak? Kuring nu teu dikopeahna ibu nu ngomongkeunana teu aleucreug teh. Ulah kajebak ku kasalahan batur nu salah urang nu ngomongkeunana duanana ge salah Pak. Batur boga dosa ku salahna urang boga dosa ku ngomongkeunana duanana ge teu aleucreug. Tapi hakikat ilmu ngoncoran kana hirup batur salah enteung keur urang supaya urang teu anjur kana kasalahan nu sarupa. Tuh. Enteung geuning kasalahan batur teh ibu ge balik rumah tangga teh lalajo batur pasea wae. Batur teh gurger we haben. Kadenge ku ibu Pak kuat gandeng eta rumah tangga si eta. Heueuh, kuat pasea wae. Kumaha ceuk salaki anehnya mah naon aneh? Pasea teh loba anak. Kumaha ceuk ibu tempo budakna harasem beungeut. Kumaha ceuk bapak? Heueuh meureun mah nyieunna bari baeud kitu. Tah lamun ieu nyieunna bari babarakatakan. Enteung geuning kasalahan batur teh enteung keur urang. Jadi ulah sok ngomongkeun kagoreng patutan batur, da urang ge boga goreng anu sarupa jeung batur ngan pedah urang mah kamuflase dipiningan beungeut ku saweuy, dipiningan ku pangaosan, dipiningan ku shalawatan, dipiningan ku jilbab, sehingga cing batur teh pirakeun ye da sok shalawatan. Tuh, jadi urang mah keur miningan sebenarnya. Da lamun dibongkar mah teu percaya. Mun dibongkar mata ieu bapak-bapak ge yo ibu mata hirup tong sok soleh teuing lah ngewak. Nunggu jarang eta babarakata ngawa teuing kunaon urang mah da. Kunaon? Tuh. Nya hirup mah di dinya tempatna cek kuring oge. Matak lamun ibu hayang lalajo jelema nu boga ilmu gara taong eusi hatena bersih gara taong omonganana tara nyiegeung batur tara ngomongkeun batur tara nuding batur tara mitnah batur gara taong pagaweanana tawado hirup naon ieu tawado teh ngahargaan batur lebih halus batan urang batur lebih hebat batan urang bisa ngaku kana kaunggulan batur
Tak eta tawado teh batur lebih hebat, batur lebih alus, batur lebih pinter sehingga ilmuna bakal mawa kana dirina ngajenan batur lain dirina nu hayang diajenan batur. Pan urang mah eueuh karek boga ilmu sacongok ge kuat. Hargaan eta. Lamun jelema musafir hayang dihargaan berarti teu berharga. Rada hese nerangkeun nu kitu Pak. Lamun jelema hayang dihargaan ku batur berarti dirina sadar tidak berharga. Da dihargaan ku batur mah kumaha urangna atuh. Punten ibu kalangkung, kumaha bapak sehat. Kumaha cek ibu, resep ka jelema eta mah. Tiap papanggih rengkuh wae. Tuh, coba lamun kieu wae ngewa aing ka si eta. Nya, dihargaan ku batur teh kumaha urangna, bener teh Pak? Nya. Hakikat ilmu teh hate omongan perbuatan. Tak ayeuna bapak-bapak ibu-ibu urang ukur sejauh mana urang ilmu pan baroga nyebutkeun alhamdulillah baroga, alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah barisa kabeh ge mana gawena. Geuning teh saeutik ari alhamdulillah dibaca ai hirup asa kapuji, ongkoh puji nu Allah tapi puji direbut ku urang. Deuk tahajud nyen status OTW tahajud. Sakedeung deui eta bulan Ramadan, segala dipoto hakaneun teh. Cepret foto ke loba deungeuna mah ai keur eueuh mah tara moto sia teh nepi ka eueuh rahasia pribadi zaman ayeuna ku media sosial matak nanaonan kikituan teh lamun bisa mah eureun lain segala dijieun status hirup teh naha salat eueuhan zakat eueuhan iblis teh ahli ibadah tapi naha iblis ka neraka hiji mata kulah wakan nyebutkan ahli ibadah ka surga, ahli maksiat ka neraka. Cantang tu iblis ge ahli segala-galana. Geuning ku Allah teu diasupkeun ka surga. Ahli tahajud, ahli duha, ahli Quran, ahli hadis, ahli masjid. Ilmuna iblis mah beak urang mah bodoh Pak, iblis mah pinter. Mata urang kagoda wae teh kunaon digoda ku nu pinter. Da urang mah boloho atuh, iblis nu pinter mah. Tapi naha iblis teu diasupkeun ka surga. Beak ladang pahalana lantaran kasombonganan. Ayeuna urang tahajud henteu, duha henteu, maca Quran henteu, pengajian ai daek. Ka masjid ge ari-ari. Ai sombong ti bareto, boa-boa iblis teh guruna urang. Ieu nama iblis guguru ka urang jar. Ya Pak, matak media sosial teh lah aing meuni aral atuh da. Ieu mah salaki sare jepret foto batur usaha molor wae, bari dipoto eta salakina. Pan eta teh nyebarkeun raja wisuna eta teh sare jeung ibu keneh dahar jeung ibu keneh kagorengan nepi ka Cimaung berarti ibu teh peobok nya dipoyok tapi dilebok ieu Ciamis boga kagorengan jeung boga kaalusan al kaalusanana up kabatur ngarah diturutan kagorenganana montong ibu di Ciamis cicing di Ciamis kagorenganana lag-lag kurang Ciamis tong dibeja-beja ka Bandung tong dibeja-beja ka Tasik tong dibeja-beja ka Garut nah wirang ibu cicing di dieu keneh tapi kagorengan geus nepi ka lemur batur tah weh matak alhamdulillah teh gawe alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah berarti urang ulah boga sifat asa kapuji. Geus pengajian isuk tunuh udah yang ditanya kunaon jika nu tunuh ngawas bangi lieur geuleuh serak saeutik ieu teh rada serak teh rada awis jeung teh kunaon tos ngaos Quran sareng selawat sapepeting kumasia we teu sadar anta budallahu ka annaka tarahu anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah naha urang ibadah bet hayang ditempo batur direret batur dipuji batur nah ka mana atuh Allah teh nu sabenerna aduh bener Kang pada teh kalakuan sararea kitu teh geus pengajian ge jadi kitu hirup aneh otak ieu pengajian alus teuing dalam pengajian alus mah gumantung hate anu alus pengajian alus hate alus isuk ge bakal katempo robah sifat anu alus pangaosan alus hate kotor kajian pengajian angrek kotor pangaosan alus hate alus isuk ge bakal katempo akhlak nu alus pangaosan alus hate kotor da isuk ge bakal loba jelema diomongkeun minimal panitia kuat dahreun acan tuh anu kadua minimal nu bakal diomongkeun nu gigireun kamana apal teu kamari urang deukeut jeung saha kitu jeung nu gigireun kuat bau kelek jeung bau kesangna. Jadi ieu teh pangajian teh alus, tapi lamun hate kotor hasilna jadi kotor, Pak. Matak pangaosan alus kudu bareng jeung hate nu alus, ngarah bubar ti dieu bakal katempo sifat nu alus.
goreng patut jeung salaki wayahna beres teh dieu tangkep salaki aya cek salaki teh kunaon maneh balik pengajian jadi kitu oh tobat apan pangaosan alus hate alus sehingga bakal bijil sifat alus pengajian alus hate kotor anger sifat mah teu robah-robah da kotor hate bener petak batur teu kabita kudu sok pengajian teh naon da urang atuh eueuh pikabitaeun ai pengajian unggal minggu sebulan 4 kali ari robah sifat henteu pedit anger jeung dulur teu akur anger pasea anger reweg ka salaki anger bapak-bapak bari ngareut ka ibu hakan ya salat alus tapi kudu bareng jeung hate nu alus salat alus hate alus bubar salat bakal katempo akhlak alus salat alus hate kotor bubar salat melak cangkeng asa aing pang salatna berarti sumberna kakotoran hate mata hirup manusia mah gumantung eusi hate awak mah sakadar cangkang atuh cangkang mabalik kana taneuh awak mabalik kana taneuh awak ieu bisa kena kuruksak buuk hideung jadi bodas lembang gagah jadi lemah ngomong capetang jadi balelol tempo orok eueuh huntuan seuri lucu coba nini eueuh huntu seuri muringka abah baheula keur ngora dahar sukro drok-drok mata kesunu ngadenge coba geus kolot ngadar sukro ngadoneng bal di jero sakapeung mah huntu kateleg sukro kaluar mana geuning manusia wujudna teh mana mata poin kadua alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Gusti ibu teh boga imah boga sawah boga motor budak sakola ekonomi teu kurang cek ibu teh alhamdulillah lain eta mah wajar jelema nyebut alhamdulillah imah boga wajar jelema nyebut alhamdulillah sawah lega wajar jelema nyebut alhamdulillah budak sarakola wajar nyebutkeun alhamdulillah can kaasup bab syukur eta mah karek bisa nyebutkeun alhamdulillah lamun ibu eudeuh syukur imah boga sawah lega budak sakola kurumuy we RW mere BLT tageuat alhamdulillah cek ibu teh moal RW emak mah rumah sak sawah boga budak sakola gedong boga motor aya pangmikeunkeun ka rakyat anu sangsara anu yatim jeung nu miskin tah eta alhamdulillah teh eta alhamdulillah kajian keprok eueuh di dieu teh nu kitu teh. Jadi mana alhamdulillah teh atuh mana kudu ngawujudna bentuk kudu ngajirimna jinis matak cek kuring ge nu sampurna mah iwat Nabi Muhammad urang mah sakadar level disebut batur ustad cangkangna kiai cangkangna ajengan ge karek cangkangna mana gawe nabi anu geus kapigawe ku urang Allah punten tuh si itu tuh besokna pengajian teh bakal cirian nya alhamdulillah teh gawe nah cek kuring ge bener ieu tak naon mun hirup silih ajenan kalah komo robul alamin mah tong kasiniran ampura ieu rob geura tanya ka ahli tafsir ustad di dieu pasti geus papak batan kuring mah teu boga ilmu naon-naon henteu bisa capetang ge ku Allah we dibikeun ka capetangan dicabut mah capetang teu becus naon-naon kuring teh Pak asli nya nu ngaos Quran tadi da lain diri na lain saha atuh pamere ti Allahna mata hirupa paingan cek orang tasawuf tong nyebut soleh kanu soleh tong nyebut alus kanu alus tong nyebut hade kanu hade tong nyebut geulis kanu geulis nah bisi gumelis pan ibu disebut geulis isukna jadi gumelis tong nyebut soleh kanu soleh nah bisi sok soleh mata tong nyebut alus kanu alus nah bisi sok alus jebakan setan mah enteng nya mata hate cek urang ge nu kudu tawado hirup teh sadeo rob ai rob teh nu ngajadikeun nu miara anu ngadidik anu ngatik nu ngajaga nu ngariksa ibu sare ada eueuh cucunguk asup kana irung padahal ibu sare padahal cucunguk riab saha nu ngajaga rob tuh leres Pak keheul atuh da ayeuna ibu bulu panon geus alus ku Allah teh dijadikeun ngan ku sabab teu narima teh ngarepot der dipanjangan akhirna na pangajian bulu panon panjang da jiga nu tunuh atuh
Balik ti dia mau motor ti kusruk kana susukan. Ya Allah, tong manggil Allah eta bulu panon coplokeun. Ulah sagala nuding Allah teuing. Halis geus alus tarimakeun. Dawuh nu ngajedig sakade leunca atuh. Ieu mah teu narima hayang leuwih alus, krok ganti ku patlot, repot. Balik ti dia beak ku hujan, pasea jeung salaki ka mana si halis eueuh hiji. Mata hirup mah tarimakeun Rob. Allah nu ngajaga, nu ngariksa, nu ngadidik, anu ngatik, manusia mah tinggal nampak. Mata kudu narima kana kamajuan batur, narima kana kaalusan batur, narima kana kaunggulan batur. Lamun urang teu narima kana kaunggulan batur, bakal neangan cara keur ngaragragkeun darajat batur. Minimal dipitnah, diledek, dicaci, hasud ngaranna. Panyakit saha tanu kitu patut. Panyakit urang-urang atuh. Ya, daya ge ngayakeun pangajian kieu di singgarepan ku jelema nu bersih hate. Pak Haji, hoyong deui ngaos tahun hareup. Alus hate. Coba nu goreng. Nanaonan kikituan. Asli, Pak. Mantap jelema mah pendapatna, omonganana, sifatna gumantung eusi hate. Da ibu bebara katakan kieu, ku abdi geus bisa kataguh. Da ibu teh bebas hutang tina Bang Emo. Matak babara katakan, kalamun belah dia rada mesem bawa boga keneh. Apal tuh. Nah, apaan cek hadis al wajhu majru'atul qalbi beungeut teh buruan hate. Matak hirup nu hade belayeun aku bertemu kamu. Jeung ya. Urang asup kana ilmu tasawuf. Cek orang tasawuf, pertemuan paling indah bukan bertemu aku dan kamu. Tapi pertemuan paling indah ketika aku bertemu dengan diriku. Jadi jelema nu alus lain loba ngawangkong jeung batur, ngawangkong mah jeung awak sorangan. Kak, tuh nyebut nu gelo cenah. Da si eta mah kitu atuh. Jadi cenah nu ngawangkong jeung awak sorangan teh nu gelo cenah. Tak aya nu leuwih gelo nu sok ngawangkong wae jeung batur teu babuheun ka awak sorangan. Leuwih gelo atuh. Maksudna teh kieu, urang ngawangkong jeung awak sorangan teh ti saha urang, ti mana urang, keur naon urang. Hiji we jeung saha ari urang, sok ngawangkong jeung saha urang. Jawaban Quran innallaha ma'ana, saestuna Allah teh babarengan jeung urang. Tah jalma nu bakal salamet teh nu salawasna bareng jeung Allah, tak kuring nepi ka detik ayeuna hayang nempo mana nu bareng jeung Allah teh. Nah ieu pangajian bapa jeung ibu nepi ka riab kieu, nah jeung Allah can percaya. Isuk ayakeun deui pangajian nu caramana kudu ustad setempat, mungkin teu jamaahna lobana jiga ayeuna. Tah geus kajawab berarti ieu pangajian lain jeung Allah, jeung naon panasaran jeung anu dina TikTok. Wah geuning Allah teh eta. Nana gerhana ceramahna nah jeung Allah nyao. Ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan, datang moal. Geus udon deui, Pak. Ieu mah beuki lila ceramah beuki doraka jelema teh. Lamun kuring nana gerhana ceramah teu dibayar tuluy teu datang, catet ku ibu. Berarti nana gerhana dina awakna lain jeung Allah, tapi hakikatna kuring jeung duit, Pak. Mana nu jeung Allah teh mana? Kahartos ya. Matak inallah. Oh, tadi mau nu gelo atuh. Sok pikir deui sok. Pikir deui. Tatungtung mah henteu cenah abdi we gelo sorangan. Apaan? Oh dudu. Apaan jawabanna teh innallaha ma'ana, jalma nu bakal salamet teh nu basalawasna bareng jeung Allah, panon bareng jeung Allah metawado, ceuli bareng